Mangga Mitra, Mang Anggang oge ayeuna mah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming dina dinten Senin malam Salasa, dinten Rabo malam Kemis, sareng dina dinten Jumat malam Sabtu oge dina dinten Sabtu malam Minggu. Mang Anggang ngadongeng siaran langsung atanapi live salami 2 jam, dikawitan ti tabuh 8 wengi dugi ka tabuh 11 wengi. Mangga Mitra, anu bade ngiring manco siaran langsung Mang Anggang dina TikTok, kalayan bebas iklan, diantos kantun di follow akun TikTok Mang Anggang supados aya notifikasi pemberitahuanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu, leuwih jangari tiba heula tug nepi ka ayeuna jadi tempat pamungkungan balarea. Utamana nu butuh ku cai keur kahirupan sapopoe. Isuk-isuk jeung pas sore loba jalma ngantri rek marandi, kolot budak lalaki jeung awewe kabeh ngadongdon kaeta leuwih. Anu cenah caina aya maunatna. Pikeun nu mandi atawa naon bae. Mitra kaum dangu urang caturkeun di hiji kulawarga nu aya digirangeun leuwih jangari. Nyaeta kulawarga nama Dahapi anu boga pamajikan ka Maici. Kulawarga ahli waris eta wewengkon. Ari anak awewe Madhapi nungan hiji-hijina geus teu aya di kieuna. Maot alatan labuh di eta leuwih. Almarhumah ninggalkeun saurang budak lalaki anu dingaranan Jang Adun. Mitra kaum dangu tina hal eta kulantaran indungna geus maot tur bapana geus kawin deui, Jang Adun diloro ku Ki Madhapi jeung Maici. Ari Jang Adun di eta lembur dipigagimir pisan komo ku sapantaranana mah lantaran budakna teh harak jeung parengi, nepi ka Maici mah takeun pisan ku kabangoran si Adun injuna. Harita teh dina taun 1880 pamarentah keur ngawangun bendungan nu disebut Bendungan Saguling. Tah aya urang Saguling di dieu. Baktos we nya ka para wargi Sunda nu aya di sabudeureun Bendungan Saguling. Rarancangna sabadarengse pangwangunan di Saguling baris dituluykeun nyeun Bendungan Citarum nu aya di wewengkon Cianjur anu ngajolok ka Purwakarta. Mitra lamun teh mah jadi tangtu leuwih jangari ngan ukur karingarana. Eta beja teh mawa rasa katugunah keur sabagian warga nu geus pasti lemburna baris kakeueum ku Citarum. Anu kadua kalina kaasup keluarga Ki Madhapi. Poe ka poe geus kaliwatan bulan kasilih ku bulan, tahun ka tahun terus nyerelek.
kahariwang sebagian warga geus pasti nyata. Harita pemerintah keur ngalaksanakeun pangwangunan bendungan walungan Citarum. Warga lembur eta loba nu ngungsi pindah tempat kasub Kimad Hapi jeung Maici. Ngan Kimad Hapi jeung Maici mah pindahna teh ka hiji pasir nu aya di luhureun leuwih Jangari. Sesa warisan ti karuhuna waktu Jangari kakeueum nu mimiti. Pangwangunan bendungan sapuratina geus dilaksanakeun. Lembur Jangari geus kakeueum rata ku cai nu katelah kiwari Cirata. Tah mitra, aya urang Purwakarta nu aya di wewengkon Cirata baktos timanggang ti katebihannya timanggangnya. Mitra kaum dangu, urang leuwih Jangari tetep nyebutna Jangari wae jeung deui kabiasaan. Di leuwih Jangari baheula saperti nyeuseuh, mandi jeung sajabana tetep lumangsung eta teh. Malah leuwih euyeub batan baheula. Mitra kaum dangu, cag urang tunda heula kaayaan anu keur marandi di leuwih Jangari. Ayeuna urang teang 3 urang budak lalaki anu kawilang pasipatanana balangor lembur. Salah saurang teh eta budak teh tayalian iwal ti si Adun, incuna Maici teh. Dina hiji poe Minggu harita teh ongkos rangenge meletek panas tapi hujan ngeririnci. Ti kaanggangan katempo aya 3 budak lalaki keur haruhujanan bari bubulucunan tataranjang. Eta 3 budak teh penting bertek lalumpatan ngajugjug hiji imah anu tayalian iwal ti imah si Ahmad. Babaturan sakolana ari maksudna mah rek nyalamper hujanan. Ahmad, urang ulin yuk, ceuk si Oha. Anu liana oge sagua pateng jorowok. Hayu Ahmad ulin cenah kitu. Mitra kaum dangu keur kitu ti jero eta imah. Kudu terak aya nu muka panto. Lol aya nu nolol, mana horeng si Ahmad. Halo, geuning mah di haruhujanan. Sok kadar yeu. Manehna nembalan. Inya pan uing terek ngajak hujanan. Si Adun nembalan. Nya cenah hayu resep geura cenah cek anu lian. Ngahaminan. Oh, alim nuju midamel tugas di sekolah. Nyerat aksara Sunda kuring mah ku bapa gesok diwagal hujanan teh. Margi teu kaopan sok enggal udur. Ahmad ngajawab. Atuh geus kitu mah mitra eta 3 budak teh rek baralik deui. Di jalan pok si Adun nyarita. Itu aya katumbiri mani melengkung alus tuh. Cek si Adun bari nunjuk katumbiri. Ngadenge kitu si Karta anu rek mulang teh terus ngahulag. Entong ditunjuk ku curug pamali bisi hileudeun. Duduh keurana kudu ku jempol atawa ku cingir. Kumaha kitu lamun teu boga ramok. Cek si Oha nanya. Nunjukna ku gado. Cek si Karta ngajawab. Kumaha lamun gadona bisul? Si Adun ngilu tumanya. Nya ku suku. Cek si Karta ngajawab deui. Apa nuduhkeun ku suku mah teu sopan? Si Adun nyempad mitra. Mitra kaum dangu dikitukeun si Karta ambek.
ngerasa eleh omongan. Tuluy manehna nyarita rada nyentak. Aku tahun maneh we meungpeung keur ditaranjang. Ngadenge kitu si Oha ngabiri gidik bade nyengir. Kon kitu deui si Adun. Amit-amit tah hayang teh nginggis si leudon. Pan bae atuh ngingin leudon mangarah nambah gede. Si Adun jeung si Oha nyelengsirikeun bari nunjuk taeun si Karta. Siga hulu hileud bengsratnya. Tapi cek nini uing oge da model kieu mah watakna gede milik oi. Geus tong dipaseakeun sagala anggur urang ningali putri kahyangan anu keur mandi yuk. Nah di mana kitu marandina teh? Si Oha nanyakeun. Pan ditungtung kelewung na katumbiri cenah. Si Karta nu ngajawab teh. Mun kitu eta katumbiri teh pasti di situ Jangari, situna nini uing eta teh. Da bener pisan euy. Di dinya mah cenah sok loba putri kahyangan. Cek si Adun semu semangat pisan. Nah abad bisa nyebutkeun yan lamun aya katumbiri di dinya, tangarana aya putri ti kahyangan nu keur mandi. Cek si Oha nanya deui. Kapan katumbiri teh jajalanen turunna putri ti kahyangan eta teh. Anu rek ngadon marandi di hiji leuwih, rek ngadon marandi di hiji leuwih cek beja mah cenah papakeanana ge sok disimpen dina rurungkunan sia. Lamun sug anu manggih terus dipake sok diajak ka kahyangan. Tapi lamun kapargo keur ngintip dadak sakala sok lolong cenah matana. Mata kurang kudu hati-hati. Cek si Karta ngajawab. Lamun kitu mah uing mah moal benta-benta euy. Sieun lolong euy. Ayo atuh urang ka leuwih Jangari. Sugan aya putri, terus ke urang dibawa ka kahyangan euy. Dibawa ka sawarga sia. Cek si Oha nyarita bari ngajak indit. Atuh geus kitu mah bring weh eta barudak teh ngajugjug situ Jangari. Mitra kaum dangu singket carita eta barudak teh geus nepi ka bibir situ. Terus ting katayap maksudna rek ngintip putri nu keur mandi. Ana breh teh katempo aya awewe keur mandi tapi nu kangan. Buka beneran. Nya cek uing aya putri. Cek si Karta semu ngaharewos. Oi, bener pisan. Cek si Adun ngajawab. Mitra kaum dangu keur kitu si Oha papanggihan. Barang disidik-sidik menahoreng pakaian anu mandi teh ngalumbuk dina rurungkunan. Kalayan hariput pisan manehna tuluy ngabejaan baturna. Batur dewek manggih pakaian putri. Ieu pakaian putrina yeuh. Cek si Oha. Si Karta jeung si Adun curinghap bari nyalampurkeun tuluy nempoan eta papakaian. Pakaian nanti ngan ayat 3 potong geuning. Cek si Adun nyarita bari harebosan. Alus ngaraka bagi hiji sewang jadi kabeh bisa diajak ka kahyangan. Naon we samping kebatah. Tapi ieu mah siga nu sok dipake dina si Adun. Kutangna yeuh wadah empeng. Cek si Oha ngajawab bari ngahaha. Gog si Karta nagog tuluy nataan pakaian nu aya di dinya. Tong kitu atuh pamali kitu-kitu gini dewek. Ari nu hijina naon deui? Cek si Adun
nu masih ngajanteng nyerangkeun. Ngarasa kasigeung hatena. Sengir si Oha nyengir, bari ngajiwir calana jero. Calana, tapi kunaon gitu bet nyengir segala? Cek si Adun nanyakeun. Wanak pula yang wau nih. Tong kitu euy pamali eta tengke mah seungit putri sia. Komo anu make teh celana nama. Tapi kakahyangan teh sok pangholana, cek si Karta ngageunggeureukkeun. Mitra kaum dangu nebok kitu hariput pisan rikat si Adun ngarebut eta carana jero bari pok ngomong. Kadieukeun mun kitu dewek nu kudu makena maraneh mah bagian samping jeung wadampeng pan leuwih jangarina oge nu karuhun dewek, cek si Adun. Mitra nah atuh sabot keur kitu gorowok teh aya nu ngagorowok. Barudak tong ngaloprek pakaian aing dalam bisi kawalat sia. Ngadenge kitu si Karta gancang marentah ka baturna. Atur gawat pareureum bisi lolong. Pareureum. Mitra eta tilu budak teh maraka pakaian menang nimuna masing-masing. Terus pareureum si Karta ka bagian samping kebatna, si Oha ka bagian kutangna. Ada si Sadun celana jerona pajarekeun teh cenah hayang teh heula ka sawargana kitu. Keur kitu nu keur mandi teh ngagorowok deui. Untuk make samping aing dalah. Red si Karta ngareret kulantaran ngarasa rada apal kana eta sora. Tapi parandene kitu Mitra, si Sadun can dibere kasadaran. Tapi ku si Karta mah katangan. Kukitu napok meh ngomong ka si Oha bari harewosan. Wah, eta teh geuning solama ici. Gebeg si Oha reuaseun, tuluy keketat keketayepan rek kabur. Barudak, abi-abi sia. Kadieukeun jabang aing. Ceuk nu mandi ngajorowok deui. Mitra kaum dangu tapi ari katarimana ku si Adun mah lain. Manehna boga sangkaan yen eta nu mandi teh putri anu keur nyamar. Kalayan leuleui keudeu pinuh ku kayakinan pok mehna ngomong ditujukeun ka nu keur mandi bari angger peureum. Rek nyamar siga sawe oge moal didenge da uing mah nyaho salira teh putri, cek si Adun bari panonna beuki dipeureumkeun. Manehna teh nyaho ari si Karta jeung si Oha teh geus ting katayap kalabur ninggalkeun manehna sorangan. Mitra kaum dangu keur kitu nu mandi teh nyampeurkeun. Katayap nu mandi teh nyampeurkeun bari di samping anduk. Barang red dan tawang nyentak ka si Adun anu keur nyamuni bari peureum bari jeung pinuh pangharepan bakal kabawa ka sawarga. Aduh si anu tojong. Dasar budak bakal baras sia. Anak sia teh urang mana jeung mamake calana aing sagala deui sia. Sia kieu kitu wanion make dalah. Cek Maici can apal yen eta teh hincuna nu geus ditaringgalkeun ku balad-baladna. Mitra kaum dangu na atuh dikitukeun teh lain sadar kana kaayaan. Tapi angger si Adun pangkeuh dina kayakinan kalayan pinuh ku pangharapan pok mehna nembalan. Mangga putri bade bendu mangan uing mah moal benang di bobodo putri teh keur nyamar jeung kuring mah moal beunta sieun lolong, cek si Adun nembalan. Kambek si Nini beuki mudik.
barang geus sidik ya nu make calana jerona teh incuna pisan. Atuh teu antap parah deui ngan gelepok bae si Adun ditampiling bade dicarekan. Kurang ajar sia. Rasa sia. Iya. Sia sadon make celana aing sia. Tapi si Adun angger dina keyakinanana mitra. Dia nu ngomong teh bidadari nu keur nyamar jadi nini. Ente nyeri putri anggur gawat ping bawa kakahyangan. Ngadenge jawaban tinjuna samodel gitu atuh Nini Adun teh nafsuna beki mudik-dik ngan geblok bae. Nini Adun nampiling deui kakara rasa ye nama ku si Adun pipina nyeri. Teu Eli ayeuna mah Eli aduh Ceuk si Adun nembalan bari ceuri barang panonna dibeuntakeun mama gebeg teh meh ngagebeg geuningan nu disangka putri teh geuningan ninina pisan mitra. Nini ampun sugan teh putri ti kahyangan ampun Nini. Cek si Adun bari merosotkeun calana jero maici nu keur dipakena. Benernya maneh teh kasamaran ku Nini. Paingan aki maneh ka Nini teh sok nyebut neng putri. Ngantara butuh dari ku ukur calana Nini mah. Hayeuna balik. Cek maici mitra kaum dangu geus kitu mah si Adun dibawa balik ku ninina. Da puguh incu hiji-hijina. Mitra kaum dangu poe isukna eta tilu barudak teh teu sarakola gering da puguh haruhujanan kitu geuning betina jadi budak bangor mah kukituna mending ge jadi budak soleh malar hirup rineh. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat.